Kerajaan Tarumanagara miboga sistem pemerintahan anu tertib jeong rapi. Raja jante pusur ka kawasan, tapi aya oge lapisan pamimpin anu ngabantu ngajaga kahirupan rakyat. 1. Raja selaku pangawasa utama. Raja, Sapertos Purnawarman dianggap minangka wakil dewa di bumi. Anjeunna miboga kewajiban pikeun ngajaga kehadiran, ngalindungan rakyat, sarta ngajadikeun nagara makmur. Unggal kaputusan raja biasana dibarengan ku restu agama. Terus, para Brahmana jeung resi, Brahmana miboga posisi penting dina nagara. Aranjuna janten penasihat spiritual pikeun raja. Ngatur upacara agama, sarta ngajaga ajaran Hindu. Resi oge ngajar ilmu, hukum, jeung filsafat ka rakyat jeung kalangan bangsawan. 3. Ksatria jeung panglima perang. Aya pasukan khusus anu dipimpin ku para panglima. Maranehna tugasna ngajaga kerajaan tina ancaman luar. Po serangan kerajaan sejen boh ancaman bajak laut di basisir. Ksatria oge miboga peran dina ngajaga ketertiban di jero nagara. Further, kaum patani jeung padagang, sanajan hentu boga kakawasaan politik. Patani jeung padagang jadi tulang tonggong kahirupan nagara. Pajak ti hasil bumi jeung perdagangan dipake pikeun ngabiayan pamarentahan jeung pangwangunan. Versi pangawasa lokal kepala daerah. Sababaraha daerah dina Tarumanagara dipimpin ku kepala lokal anu satia ka raja. Aranjunna jadi penghubung antara kerajaan jeung rakyat di desa-desa. Struktur pamarentahan ieu ngajadikeun Tarumanagara stabil tur kuat. Kau cara kitu, raja hentu ngan ukur dipika hormat salaku pangawasa politik, tapi oge dipuja minangka lambang kasucian jeung kekuatan.